Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kieu abdi teh da jauh di Jugjug, anggang di Teang, padahal di Kaler. Tapi dari kubutuh mah geuningan disampeurkeun we katitipan. Ku babaturan anu di ngajenog apan aing teh ka syuting. Biasa fans gitu, da sok bos di mana cenah hayang foto bareng pan keur syuting heula gitu. Katitipan. Bro, pan sia mah deukeut cenah jeung kiai besar. Oh, jelas aing teh deukeut aya naon nitip. Ieu rek nanyakeun kan lamun dinu salat pan aya tahiyat awal, aya tahiyat akhir. Nah, naon nu kudu ditanyakeun anak? Kunaon cenah diukna dibedakeun? Itu kan aya nu kieu. Ya, ieu mah berenang tahiyat awal, tapi henteu bari ngarokok. Terus lamun tahiyat akhir kunaon make kudu dengdek. Tah, itu pertanyaan teh. Terus urang teh da dijawab. Cai teh mangga teu ditanyakeun ngaranna ge salat, teh gawean we atuh, ngan cuman kukeukeuh teh ya da jeung di urang termasuk jelema nu pinter tapi embung sombong teh ya. Jadi nanyakeun gitu kanu ahli. Jadi kumaha teh tanggapanana supaya engke urang ditanyakeun teh bisa nembalanana. Karena lagi disebut nanti jelema nya. Jelema sok loba kapanasaranana. Disebut nanti greget pengetahuan. Berarti bagus gitu teh. Bagus. Greget pengetahuan itu bagus. Mikir lamun teu geus hafal, tanyakeun kan hafal. Tanyakeun kan entos hafal. Lamun konteksna tentang perihal kepesantrenan, ieu wayahna nanyakeun teh kudu ka pesantren. Kudu ka pesantren. Lamun kepesantrenan, lamun di nu hal lain ya tanyakeun kanu bisa di bidangna gitu. Bisa di bidang. Tah, persoalan nu kitu nyaeta nahan dina salat make kudu aya tahiyat awal jeung tahiyat akhir disebut. Nah, orang pesantren nu kieu teh aya hikmah ilahiyah. Hikmah ilahiyah. Aya hikmah anu mana eta dijelaskeunana aya hikmah ilahiyah. Model naha beut diuk posisi tahiyat awal teh kieu. Posisi tahiyat awal teh berarti disebut teh diuk iftirash. Dinu posisi tahiyat awal disebutna diuk iftirash. Lamun posisi akhir disebutna teh tahiyat akhir. Nah, posisi diuk awal keur salat kieu tah. Ieu kieu seperti-terenya jawabannya. Tapi bagus, sabab jelema lolobana bertele-tele geuning teh ambekeun teh. Diuk iftitah, diuk awal jeung akhir nah habeut beda ku sabab eta teh aya hikmah ilahiyah. Naon? Supaya jelema bisa ngabedakeun si makmum teh antara diuk posisi awal jeung posisi akhir. Engke ni makmum kan makmum teh aya makmum masbuk. Aya makmum muafek. Makmum muafek mah makmum anu ngilu jeung imam dina rakaat awal. Aya makmum masbuk mah henteu ngilu jeung imam di rakaat awal, sacarakeun ngiluna teh di posisi kadua atau katilu. Nah, untuk makmum masbuk kan teu apaleun beureun si ieu teh belah mana ieu teh sabaraha deui ieu, maka dibedakeun we aya tahiyat awal, aya tahiyat akhir. Tah. Nyaho kan mah jawabanna kumaha? Ya mudah-mudahan anu nanyakeun eta ningali kitu kana channel Ipok Meti Warjok. Oke. Subrek, saya teh tong ngajardog atuh da subrek teh gratis, men gratis. Nah, terus nah salat make kudu beut tatkala nyarioskeun asyhadu alla ilaha illallah make kudu ngacung gitu tah. Jeung ngacungna teh ku jari
ieu tah telunjuk telunjuk kunaon Jari teu jari manis Nah. atau kunaon teu kucingir gitu. cek Imam Shibro Malisi salah satu ulama anu di daerah barat Mesir barat ya. Daerah eta nyarioskeun pangna urang tahiyat nunjuk ku jari teh kusabab ieu jari teh sangat bernaon ieu teh bersambung aya persambungan antara jari jeung hate supaya orang lebih menghayati kana eta Oh berarti aya connectivity koneksi antara curug ieu jeung hate beda lamun teh mah jeung hate apa jeung keyakinan. nya kitu we lah Oh, oke. ingat teh Bisikan nanya deui beda lamun teh mah ku ieu ieu teh naon dari tunjuk dari tengah. dari tengah tah ieu mah bersambung teh jeung alat kelamin Oke. ledakan nalika keur salat urang teh ngacungkeun jari Jari terunjuk.